Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Salisuha ari anu katiluna tinu itu khamsah eta imanu iyanin iman iyan wa huwa jeung ari ngaran iman iyan eta ma'rifatullahi nganyahokeunana Gusti Allah bi muraqabatil qalbi ku ngintip-ngintipna hate fala yagibu mangka henteu leungit saha rabbuhu pangerana eta si jalma an khatirihi tina kertegna eta si jalma tina kertegna eta qalbi tarfata ainin sakiceuk panon oge bal haibatuhu bahkan ari paurna eta si jalma daiman dina salilana eta fi qalbihi dina hatena eta si jalma ka'annahu kaya sanyana eta si jalma eta yarohu ningali eta si jalma ka Gusti Allah wa huwa jeung ari ieu iman iyan teh eta maqamul muraqabati maqam muraqabah wa yusamma jeung dingaranan itu iman iyan teh ainal yakini kana ainul yakin. Dina ieu kalam ki musannif tandang bade nyarioskeun martabat tahapan kelas iman anu katiluna tina martabat tina tahapan tina kelas iman anu 5 teh nyata martabat anu katiluna iman teh disebutkeun iman iyan. Naon ari iman iyan teh? Ari iman iyan teh nyaeta kenalna nyahona wawuhna ka Gusti Allah teh bimuraqabatil qalbi ku ngarasa terus ditinggal diintai ku Gusti Allah boga ngarasa diintel ditingali teh hatena ku Gusti Allah boga rasa eta ta ieu nu ngabogaan iman iyan fala yagibu mangka moal hilang naon rabbuhu pangeranna eta si jalma tegasna moal kehilangan an khatirihi tina gerentes atina jadi ieu mah terus we ati teh boga rasa dipanco mun bahasa Sundana boga rasa dipanco boga rasa dipencrong ku Gusti Allah teu leungit sakicep-kecepatan
bahkan ari hariwangna ari rempana ari paurna ku Gusti Allah nyaeta salilana aya dina atina ayana dina ati terus gitu. Jadi ka Gusti Allah teh kaya-kaya lain Gusti Allah anu katingali kaya-kaya. Jadi kaya-kaya manehanana ningali ka Gusti Allah. Kaya-kaya ningali ka Gusti Allah. Kaya martabat ieu kelas ieu anu disebutkeun nyaeta makom muraqabah. Ingat ayeuna mun tamatah baheula tahun sabaraha kurang leuwih tahun 84 85 kadikeresek teh hayang gagah hayang jago gitulah ayeuna mun takaos batur gitu neangan ayeuna mun tajampe loba di Garut tempat ya jadi ayeuna mun tajampe anu kitu teh aprak-aprakan tapi weka tongohun itu tuh nanti Wana Raja kaditu teh ngaranna teh pasarna pas Wana Raja Sukawening ayeuna kaluhur ngaranna teh ayeuna Kampung Cibuntu lah Kampung Cibuntu eta teh ajengan teh ahli manakib ajengan teh ngan kabeh babaturan nyaeta ngaralapna teh tidinya urang Cigonewah gitu dibawa ayeuna mun tak ke babaturan ngaranna teh inget teh Simang Nur ngaranna teh ayo cenah ayeuna mun tak anter ke urang da puguh ayeuna mun tak kawe oge dibere ayeuna mun tah mah alapan kabehna amalan gitu malah ayeuna mun teh jeung jurus-jurusna sagala gitu ayo teh ayeuna mah anter ka ditu ai kaperengan tapi kadinya teh keur aya mualaf kare 3 poe lah kurang leuwih jadi fakulitan tiga Belanda gitu meureun turis ngadongeng ajengan Abidin apa ndok aya keneh duka emat ajengan Abidin jadi akrab gitu ngobrol teh teu pamung hari akang teh cenah kamari teh di Bandung gitu ya di Bandung ulin jadi dari pakai dakwah atau bobonya pakai dakwah wah cenah dinya teh ayeuna mau preman sagala tukang ayeuna mun teh mabok boboh ayeuna mun teh kaajengan keteplek teh begitu ayeuna mun teh manehna keur garedeg dah cenah akan manyampeurkeun cenah kadinya cenah kitu anda boga ilmu ayeuna mun teh kitu teh meureunnya tah hayang nyadarkeun eta preman-preman ayu maneh cenah ayeuna mun teh mokat sukuat sakumaha cenah nginum teh gitu ya meureun ayeuna mun teh mas 2 botol oge nya geus ayeuna mun teh play gitu botol ge kadiekeun boga sakumaha cek ajengan teh urang ayeuna mun teh misalkan ngasahan dah ai meureunnan titinggalianna teh diinum we gitu puguh dibahe-bahekeun nyahasa nu teu ngeper atuh ayeuna mun teh botol puluhan botol dilaklek katinggalina ieu teu mabok-mabok taluk cenah taluk jadi antarana eta karakter poe cenah teh langsung diasingkeun ti keluargana diusir teu moal naon cenah ka dieu teh di pegunungan deukeut ayeuna mun tama eta aya daerah eta si Buntung jaga tutukan harita eta teh di dinya teh di daerah eta teh eta pokona eta lah deukeut ayeuna eta gumilar eta tah oh ti dieu ti lalakona gumilar teh gitu apa orang tarita jal ayeuna mun teh terangkeun nah cenah ceng ayeuna mun teh rerumpahan ayeuna ka dieu
mau cinta kita ya hayang aya namun tama ya teh aya bekal cinta gitu kang aya namun tidak santri mah aya namun teu kedah we aya nama ari saur akang macam-macam tekape merokobah gitu saur ajengan teh tekape teu kedah ngelak mukarariyo cenah tekape merokobah geura aya namun tama tiasa 2 tahun we merokobah cenah kitu ganjeunna teh ayo urang teh sok bodo we naon kulan maksa merokobah manya aceng aya mah teh karesek teu terang merokobah terang ayeuna merokobah aku kudu boga rasa ayeuna terus 2 tahun jelema tong ayeuna 2 tahun saminggu boga rasa ieu boga rasa terus diintai dipencong ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dan wani-wani doraka boro-boro ayeuna doraka badan doraka dohir doraka hate ge moal wani gitu lamun boga rasa ieu dipikiran dikobong tapi katemerena aja nanti tas ulah ceng ariweuh nu kieu mah ariweuh ayeuna kieu teu dibere emot teh kapengdasa ayeuna untama mah elang waktu saya namun tama di Cikalama teh kieu waktu Cikalama pan sadayana di Cikalama mah santri-santri teh anu bangsa alap-alapan gitu teh ngaralap gitu teh yana ka elang biasa sok masihan teh ayo urang makalah kadikeun kampung rasa aya namun tamama teh mangma teu izin teu ridho ayi ngalap nu kitu patut teu ridho aya namun teh ngalap nu kitu patut padahal eta teh aya namun teh mah bisa baratahunan deui ka karesek keur Cikalama teh urang sok kabitaan keur budak mah ningali babaturan atuh tukang masak sarua tukang masak beling digayem gitu kabita urang teh kitu beling digayem tuluy aya namun teh maneh tah cenah aya namun teh aya nangan badag seukeut ya bener atuh da keur budak mah kabitaan ningali kitu teh nya aya urang teh penasaran akhir ente mah cenah keur heureuy mah ieu we cenah aya namun teh mata cenah kala aya namun teh no tuluy aya dipapatkeun jampe eta ieu cinta bisa mun teu dipuasan bisa anu kieu mah teu dipuasan oge sok ayeuna jampean nah begitu ayeuna geus jampean teh urang heula sok maneh geuskeun aya namun teh eta nog teh nah eta digali ge ayeuna mun teh nog teu daekeun ayeuna pupus digalai kulungan digayung kita renghapkeun kumaha teh renghap crot cenah gitu cing cinta urang bisa nu kitu sok teh jampekeun ayeuna mun teh nu bieu papatkeun urang ayeuna nya oi ongap eta beresar aja ketinihan ku itu meureun eta ilmu ayeuna mun teh aya kitu nya betul han cenah awas lamun ieu aya namun ngaranghap itu ya cenah ayeuna teh sarua we jeung urang ayeuna diidek ku itu nya hincak ayeuna teh tedekeun pupus renghapkeun renghap crot heureui ayeuna mun teh kitu amarna kitu teh ayeuna mun teh bisa ayeuna mun teh sihir bisa lah basup ayeuna sok disebutkeun sulap teh tapi ka ayeuna baheula mah eta ku teu make puasa geuningan boga ayeuna bapak kukut nah sok ayeuna heureuy nyakot teh naon ayeuna naon barang gitu naon ada antarana nu anu aya sok tangan leungit ayeuna babari ilmu kitu bener ilmu kitu nah ayo situ teh nah sok tangan cenah lampaan kawen cinta gitu aya deui mah cinta aya namun teh mah hayang bisa kita sok atuh sok atuh ayeuna jampekeun alah babari geuningan kitu teh henteu teribet-ribet ayeuna mun teh kudu tatap ayeuna lila bisa dijampean ngadadak oge bisa jampean gara cinta mah sok wacari nu baca resep eta urang kitu
bahaya aya namun bahaya teu dituliskeun teu diatakeun gitu paur aya namun paur aya anu pake heureuy ayeuna ku barudak saur ajengan Abidin ceng teu kedah make jeung hayang sakti jeung jago tiasa merokobah cenah 2 tahun hayang naon hayang aya namun teh naon teh guru tu widi beureun teu jikalama tentang rasa mama elang mah ngalap ilmu hikmah teh parat di ke Jawa Timur atuh parat di ke Jawa Timur gitu parat di ke Jawa Timur diaprak menuju ayeuna anomna nu moya ayeuna tamat bab ayeuna mun teh hikmah teh aya saranjeuna teh kieu mun ai geus bisa ngaji mun geus bisa ngaji datang ka dieu mah hayang naon dipikeun ku mangga we mun bisa ngaji heula saur ayeuna perkara moang teh teu tah ngai iwati ayeuna mun teh bade angkat ayeuna ka Banjar saur ayeuna sama puasa heula lo bade demit di Banjar mah saur homo elang teh lo bade demit di Banjar mah wayahna ayeuna mun teh kudu puasa heula 3 poe mah make ayeuna teh ngan eta-etana heueuh pek teh di Banjar ayeuna mun teh metesin kudu demit kunaon oge can papagi geuning ayeuna tapi ka ayeuna mun teh balikna oge can pernah ayeuna ngalaman kasurupan ayeuna mun teh naon atuh leuweung ayeuna pan di mana-mana dek ka Banjar teh ari barudak ayeuna santri ti dieu teh ngapring ti kobong teh palebah makam 1 2 3 tarik ayeuna mun teh lompat hayang keur ngaliwatan makam gitu hayang keur ti ditu sarua ti ditu teh batur mah cicing dirinya anu anak ayeuna mun teh batur palebah ngaliwat makam sarua kitu 1 2 3 nya hikmahna teh ayeuna mun teh masanti nu berangan mah teh wana kelumpang kelamprang we ka forum oge teh wani kelumpang komo can aya listrik mah gitu harita tas aya listrik kan ayeuna melempem ana teh melempem tah sing areng ayeuna mun teh muraqabah teh kitu jadi boga rasa ati terus ditinggal ku Gusti Allah Subhanahu wa taala anu teu aya pareumna dalam mun ditingali wungkul makan ayeuna mun teh bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta ninggalkan ajeuna mun teh basor teh nya terus ayeuna mun teh sama nguping jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala teh deui nyaeta tuh lamun ayeuna mun teh maka jelema anu doraka erek nyiksa gitu janji nate kadua lamun ka jelema anu taat erek ngaganjar gitu tadi lamun orang boga rasa terus dipencerong ku Allah meureunnan pagawean teh dina taat we da hayang ayeuna diganjar ku Gusti Allah Subhanahu wa taala gitu sabalikna ayeuna mun lamun urang deuk doraka saha nu kuat ku siksa Gusti Allah Subhanahu wa taala nu kuat kesiksa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah nu ngabogaan iman ieu rasana teh kitu. Boga rasa terus dipencerong ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal diintai ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ieu iman ian disebutkeun we ainul yakin. Lamun ayeuna mun tama anu nomor kadua manaon tadi teh ilmu yakin teu matak ayeuna mun tama tahapanana luhur ainul yakin mah da rasa teh geus sapenuhna full 100% terus teu aya pareumna ati teh boga rasa terus diintei ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak efek nate gede ayeuna mun teu menon boro-boro dohir najan batin oge nya moal wani-wani doraka moal wani-wani ngabalieur bet ayeuna boro-boro doraka bet teu adab ge ka Allah geus sieun anu kelas ieu mah anu kelas ayeuna iman ian mah ngajengelek kitu ayeuna mun teu mah katingali kieu kitu
katingali ayeuna mun teu kieu gara ayeuna mun tamanya nyen contoh ayeuna mun nyen contoh urang kan ieu teh kabehanana ge ayeuna jelema teh ngaran-ngaran boga ilmu mah ngaran boga ilmu pasti aya kasieun ku Gusti Allah. Da ulama teh khasna teh tandana teh alamatna teh dina sieuna ku Gusti Allah. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Jadi ulama itu adalah jalmi-jalmi anu banget sieun risikna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika eueuh khosyahna maka eueuh kaulamaanana. Dari dinya hasna ulama mah kajian ayeuna beberebetan itu ieu katalar Quran katalar hadis eueuh mah khosyahna eueuh kaulamaanana. Da ulama mah nyaeta anu sarieun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ayeuna mun tama aya teh sarieun ku maung naon lah neangan sieun ayeuna pakiasianan. Pan ayeuna raja hutan celain ayeuna mun tama maung teh gitu, singa teh gitu. Sok ayeuna mun tama eta singa teh disimpen we digigireun ayeuna mun tama urang. Anu urang nyaeta pangsieun-sieunna ku singa teh. Pangsian-siana singa teh kukuriringan we pokoknya mah ayeuna mun tadi mana-mana orang teu ngalanggar gitu aturan eta singa deuk ngarontok ka urang di mana-mana orang ngalanggar ieu mah tong wani ngalanggar ieu hate bisa malaweng moal sedangkeun kasieun ayeuna ku singa bisa malaweng moal meureun ayeuna mun taburang puting oge ai lain katunuhan teuing mah lain kasarean teuing mah sare oge jigana teh moal ngahaja-hajakeun sare jigana teh nya jigana teh urang teh moal ngahajakeun ayeuna mun teh sare bebeunah asare apan ieu ayeuna pacar eta ku singa teh eta ayeuna mun teh bari pancerong ku singa teh eta anu singa teh kudu sedengkeun urang pangsiun-sieunna ku singa teh nya lain air banget teuing tunuh mah meureun nah kajaba geus banget teuing eta mah eueuh meureun sieun ge da manusiawi jadi meureunan peureunna teh kitu we lamun ku tuduh teuing gitu tah nyari nga ayeuna mun teh perhayu deui aduh aing ayeuna mun teh mah aya singa sia aing ayeuna mun tama ulah wani-wani ieu ayeuna ngarempak ulah wani-wani ieu ngalanggar ieu singa manco ayeuna mun tama eta oh barang-barang ayeuna mun tama ieu acana teh di para wali ieu teh ayana teh di para wali nu kieu teh nu terus-terusin ku di para arifin teh arifina arif anu khos teh lain arif anu umum arif anu khos teh nah katilu tah rarasakeun urang geus aya dina kelas eta acan geus aya di kelas eta acan geus naik ka dina kelas eta acan nyata aya namun tamu osok lah nganting 3 menit 2 menit gitu ting ayeuna 5 menit ting ayeuna 10 menit jeung saliwat teh sakedeung jeung saliwat jeung teu anger di eta teh ayeuna mun tamah hadirna teh tah urang mah paling ge lol les kitu tah aya urang oge ayeuna insyaallah ngan eta saliwat kitu eta ayeuna nya mah urang ayeuna urang keurisi-keurisiun teh keur teu wani kana doraka teh keur muncul nu ieu teh urang teu wani doraka teh urang keur muncul ieu teh urang ayeuna mun teh mah keur ngalaksanakeun ibadah tapi ka ayeuna mun teh mah ieu ati teu daek malaweng keur muncul iman ieu teh ngan di mana-mana geus ngaleos deui jadi teu ingat euy aya maung digigireun gitu cuek we gitu teu inget teu sadar ayeuna mah eta maung gigireun nah biasa we doraka deui geus poho mah biasa deui aya saoleuleun gitu ka urang teh muraqabah teh aya saoleuleun di mana
dina nalika urang ayeuna mun teu aya kasieun ngarempak larangan Allah Subhanahu wa taala anu dasarna tina iman teh na urang pangna teu ngarempak teu wani ngarempak teh naon lain sieun ku jelema da jelema lain sieun ayeuna mun teu ku makhluk da makhluk ayeuna tapi aya rasa dina ati kehadiran Allah Subhanahu wa taala eta ayeuna mun teu iman teh eta iman teh jadi boga rasa aya na Allah Subhanahu wa taala anu terus-terus nyata mencrong ka urang sehingga teu aya sek ayeuna mun tamaati malaweung tina rasa eta gitu tarfata ainin teh sakitu oge ayeuna teu pareum rasa eta teh disebutkeun makom muraqabah teh iman ian atau disebutkeun nyaeta ainul yakin maju karena tahap anu kaopat rabiuha ari anu kaopat natinu itu khamsah eta imanu haqqin iman hak wa huwa jeung ari ngaran iman hak eta ru'yatullahi ningali ka Gusti Allah eta ru'yatullahi ningali ka Gusti Allah ta'ala halna mahalur Gusti Allah ningali na lain ku panon biqalbihi ku hatena eta si jalma wa huwa jeung ari ieu iman hak eta makna qaulihim maknana dawahan para ulama mana dawahan ulama al-arifu yara rabbahu fi kulli syai'in al-arifu ari jalma anu ma'rifat eta yara bakal ningali eta si arif rabbahu kapangerana eta si arif fi kulli syai'in dina sakabeh perkara wa huwa jeung ari ieu iman hak eta maqamul musyahadati maqam musyahadah wa yusamma jeung dingaranan ieu iman hak haqqal yakini kana haqqul yakin wa sahibu jeung ari jalma anu ngabogaan ieu iman hak eta mahjubun anu dihalangan anil hawadisi tina pirang-pirang anu anyar tegesna makhluk ya kaopatna kelas iman martabat iman teh tahapan iman teh ieu nyaeta makin naik ieu makin naik ya ina derajatna nyaeta nu disebutkeun tuh iman hak ari iman hak mah jadi ningali ka Gusti Allah anu tadi naon ditingali ku Gusti Allah jadi ari tadi mah hatena boga rasa ditingali ku Gusti Allah disebutkeun naon muraqabah ari ieu mah lain nyaeta ningali ka Gusti Allah bedana muraqabah jeung musyahadah teh gitu ai musyahadah mah boga rasa terus teu parum-parum atina nyaeta boga rasa ditingali ku Gusti Allah ari musyahadah mah nyaeta ningali terus ka Gusti Allah mata kieu ieu namun teu naik deui derajatna teh ningali ku panon dohir nyaeta ku ati teh ku hate teh teu nyaeta ieu teh iman hak teh makna pengertian dauhan para ulama nyaeta dauhanana al-arifu ari jalma anu makrifat maksudna makrifat kelas ieu makrifat anu kelas ieu nyaeta jalma anu makrifat eta yaro bakal ningali seorang arif robau ka pangerana di kulli syai'in
dina sakabeh perkara. Jadi anu katingali teh moal katingali perkara anu kasat mata eta lain. Kieu ayeuna mun tamalah nyen contoh sugana ayeuna mun tama benernya. So ayeuna mun teu naon ditingali ningali ayeuna mun teh daya teh se kabehna galin. Ada ayeuna nyontokeun ka jelema ayeuna mun tama pek lah. Ningali ayeuna mun tamang Deden ieu anu mahjub ya mahjub nyaeta andatilah ya mah nu tadi teh ya nu kelas ayeuna 2 teh ya nah, begitu ayeuna Mang Deden mancung curuleuh ceulina jebir tuluy ayeuna mun tamarang oes ayeuna mun tamaleungeuna terus disipatan tingali ayeuna polototna galak terus di papayan sifat ayeuna hawadis teh eta teh ayeuna mun teh papayan sifat hawadis teh koret Mang Deden teh kitu papayan naon ayeuna hadek bager pek atuh ayeuna ulah koret bager kitu nya bager ayeuna mun bager ulah eta da tadi ge mancung berarti mancung alus berarti kudu alus deui nya kudu nyetel bager nya kasep kitu nya ayeuna mun teh belaan tah mun ayeuna manehanana tah keur ayeuna mun teh kahijab tah tidak Allah ningali teh ieu apa ya dalam mun urang ayeuna aya pangabutuh teh teu kusaha deui da kumanehanana tidak dicumponanana teh terus dipapai gitu jeung eta hampang birit ada lamun teu kumanehanana mah ayeuna sagala ge malah ayeuna moal boga urang teh jeung sagala ge ayeuna mun teh bakal ayeuna moal laksana mun ayeuna teu kumanehanana tatah terus ta eta aya dina iman anu nomor ayeuna mun teh kadua mungkin gitu ayeuna mun teh tadi nomor kadua tak ieu mah kieu teksa aya namun Mang Deden kasep emang aya namunang nyeun indungna gitu menang emang menang nyeun bapana gitu meureunna aya namun menang nyeun indung bapanya urang ge aing hayang lalaki itu temple gitu ayeuna ke urang gitu modnya oge indung bapana anu nyieun jeung deui lamun nya oge eta dijieun ku indung bapana moal aya budak anu goreng patut kabehanana bakal naon kasep geulis giliran hayang ayeuna awewe anyeun kieu ayeuna tempe lamun deuk ayeuna mun teh eta mah duduk mancung dudut kitu ayeuna ku bapana teh kitu cenah jadi awewe kitu hayang awewe mun meunang jelema oge mulai ayeuna mun teh naik teh ayeuna mun teh mata kayakinan teh ayo nya Mang Deden eta ayeuna mun teh ngaronges leungeunna lain menang indungna komo lamun menang ngahajama menang Mang Deden gitu eta ayeuna mun teh mancung ayeuna irungna lain menang indungna lain ku Mang Deden ayeuna dipancung-pancung lain geus lain ku manehanana eta cenah ayeuna mun teh jelema teh bagur emang Mang Deden teh jero beuteung mawa naon sih gitu maka jeung ayeuna bagur teh emangna ayeuna mun teh Mang Deden barosot ayeuna mun teh ka alam bijak bisa naon sih bet nyebut ayeuna bagur sagala jeung sajabana terus ieu ayeuna ku kayakinan teh nya cek ayeuna bahasa dalang ketika urang nyaho kana purwadaksi gitu nyaho kana ayeuna mun teh mana nyaeta wiwitan jeung wekasan mimitina teh pan ayeuna mun teh coba ayeuna mun teh Ibu Rama jeung Mang Deden jeung ayeuna mun can memeh ayeuna mun teh kawin deuk ngarencanakeun kitu ayeuna mun teh yang meureun tuluy ayeuna beh dieuna teh meureun ayeuna cai mani ayeuna naon sih tuluy ayeuna mun teh cai mani na oge tina saripati makanan teh pan ayeuna mun teh kadaharanna oge nang pangeran di papai teh eueuh anu ayeuna mun teh aslina nu jelema jeung munang jelema mah eueuh kaboga jelema makhluk eueuh kabisa eueuh kanyaho eueuh
jeung ayeuna mun tamah hasrat-hasrat ge jadi ketika ningali bager seseorang nu imanak ieu nu imanna ayeuna mun tamah aya kelas iman anu mana ya teh ngaranna teh iman hak henteu mentok di dinya henteu lamun ayeuna bageurna eta alhamdulillah nuhun Gusti kaditu heula atuh. Jadi ya teh ayeuna mun teu anu maparin teh lain teu ditingali si eta ku ati, lain ku panon ku ati, teu ditingali bageurna si eta ku ati anu katingali teh bager Allah we nu maparin teh. Tuluy ayeuna mun teh ketika ayeuna kasep si eta anu katingali teh nyata kawasana Allah we kersana Allah ngarasakeun ayeuna nyiptakeun ka jelema eta kasep jeung sifat-sifatna gitu jeung ayeuna bentuk-bentukna teu katingali matak wa sahibuhu mahjubun anil hawadis ayeuna luhur mah kumaha nu kelas 2 mah mahjubun andatillah gitu ari ieu mah mahjubun anil hawadis sabalik manu itu. Ayeuna nomor 2 mah kieu mentok we aduh mun teu ku Mang Deden mun eueuh Mang Deden gitu pokona mah ayeuna mun teh mah pangabisa kahadean bageurna tuluy ayeuna kasetna tuluy eta hampang biritna daekanana Allahan Allah mentoknya di dinya eta ayeuna mun teh mah anu ngaganggu kana ayeuna mun teh mah kayakinan urang iman urang teh mentok di dinya teu katingali dat anu nyiptakeunana boh nyiptakeun ayeuna mun teh kana fisikna boh nyiptakeun kana sifat-sifatna kana karakter-karakterna tak urang sok keukeuh teh kitu gara-gara mun teu ku si eta mun eueuh si eta mah mun teu kitu mah eta teh keur nyaeta kahijab tina zat Allah Subhanahu wa taala tegasna teu katingali saha ayeuna mun tama anu nyiptakeun anu sabenerna. Mun bahasa kolot mah kieu jadi eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan baik gitu. Dharma wayangan eta mah alus itu bahasa ayeuna mun teu madalang teh baheula mah da ayeuna mun teh lain ayeuna mun teh madalang naon teh kinantina sinom tadi ayeuna bukuna baheula mah pan kinanti sinom asmarandana arafal ayeuna mun teh baheula mah ayeuna lagu-lagu teh baheula mah kitu lagu-lagu eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan wae raga taya pangawasa tuh kayeuna urang ayeuna mun teh maafalkeun di tangan ayeuna dinya tingali ayeuna mun teh mah wayang panurang teh dharma wawayangan wae hirup ayeuna jadi seperti wayang sanwawuh ayeuna mun teh mah kanu sok dimainkeun wayang capot gitu astra jinggah terus ayeuna si dawala teu jago na Gatot Kaca anu sahor ayeuna mun teh mah jago teh teu ayeuna mun teh mah anu sahor kasep Arjuna gitu ayeuna mun teh mah eta nah eta mah nya lamun ayeuna mun teh mah keur mainkeun Gatot Kaca eta dalang gitu alah resepna ayeuna mun teh luar biasa resepna luar biasa pokona mah dina hate teh ayeuna teu kaharti weh lamun Gatot Kaca kudu eleh gitu dina hiji lalakon saur ayeuna mun teh mah pangarasa guru kapungkur ayeuna mun teh mah eta kapungkur aya ajengan simpatisan Gatot Kaca pokona mah lamun ayeuna mun teh Gatot Kaca geus eleh geus dipalengpeng weh geus gitu dipalengpeng we saking ayeuna teu ridona Gatot Kaca eleh gitu
simpatisan ayeuna Gatot-Kaca paingan eta ayeuna mun teh dina wayang si dalang sok nyumput. Jadi ketika ayeuna mun teh mah teu katingali eta dalang memang bener nu rarasaan jago, nu rarasaan hebat teh eta we ayeuna mun teh si wayang teh boh dina ngomongna, boh dina kasepna, boh dina gagahna gitu. Nah, tak ieu rasa lamun ayeuna mun teh mah keur ningali lalakon eta sadar mah terus bahwa dihanap aya saha gitu nu maenkeun aya dalang. Waduh ayeuna Gatot-Kaca jago-jagon mah ayeuna mun teh mah dalang keur ngalalakonkeun ayeuna mun teh Gatot-Kaca ayeuna mun ayeuna mun teh mah kasep-kasep tepi ka awewe ceuk paribasana ka Arjuna mah moal aya nu teu bogohun kai kaneh meureun dalang keur maenkeun lalakon ayeuna mun teh mah eta lalakon aya nu pangkeul-keulna di wayang moal aya duana kadorna eta ayeuna mun teh skenario ayeuna dorma tukang ngadukeun batur aya Arjuna lempus Yuni pan ayeuna mun babari ayeuna diadukeun eta tukang ngadonina ayeuna mun teh dorna eta ke geus ayeuna mun teh mah keulna geus bijil ayeuna mun teh mah eta dorna geus bijil dorna. Nah aya teh geus beres teh lalakonna beresan ayeuna wayang teh mar teu ngajawab euy Gatot-Kaca oh jago teh gitu alah geuningan la haula wala quwata la haula wala quwata teu daya teu upaya ayeuna jago-jago teh mana da puguh ayeuna tadi mah keur dimaenkeun ku dalang ta urang teh ayeuna mun teh kajeun kapung-kapung skenario ayeuna dalang teh nyaeta Allah teh kajeun kapung-kapung keur jadi jago gitu kapung-kapung ayeuna mun teh mah keur naon keur diapeskeun skenario ayeuna mun teh mah Allah teh gitu kapung-kapung ayeuna mun teh mah keur nyaeta urang keur urang ayeuna mun teh mah aya dina jaya kapung-kapung keur aya dina apes kadang-kadang keur aya dina susah kadang-kadang keur aya ayeuna dina bunga. Nah ketika sadar bahwa ieu teh aya nu maenkeun satea Allah Subhanahu wa moal mentok di dinya boh ayeuna gagal boh sukses gitu boh bager boh pedit boh ngewa jelema teh boh resep kan jadi kumaha ya begitu mah bablas ya. Jadi moal aya istilah ayeuna mun tamang ngewa ka seseorang karana ningali eta jadi engke lamun ayeuna ngewa ka jelema teh ketika ieu muncul iman sarua we jeung ngewa ka Allah alias teu ridho teh pan eta teh dipaenkeun ku Allah gitu teh gitu. Pan eta teh dipaenkeun jelema hayang mere teh teh ayeuna mun nyaan ka hayang soranganna eueuh nu ngagerakeun gitu mustahil eueuh ngagerakeun. Lamun jelema hayang mere ka urang mustahil nyaeta teu aya ngagerakeun atina saha teh nu ngagerakeunana Allah. Tuh karena lain menang manehanana suatu saat teu digerakkeun ku Allah itu digerakkeun ku Allah mah musing ayeuna tadina tukang mere oge tukang bager malah ayeuna mun anu tadina nyaah tak keur nyaah eta urang teu sadar bahwa manehanana digerakkeun ku Allah sina nyaah ka urang gitu rasaan teh si eta we nyaah teh padahal Allah keur ngagerakeun gitu gilakeun ku Allah teh dirobahkeun gerak degeun sina ceuceup sina ngewa geuningan ayeuna kitu. Masya Allah tabarakallah tah geus tepi kana iman hak mah kitu ka makhluk teh nu matak ayeuna mun teh terjadi problem terjadi ayeuna masalah terjadi ribet terjadi rungsing aya tindakan ti makhluk kitu kieu teh henteu da ieu mah ayeuna mahjubun anil hawadis meureun we dikitukeun ku Allah
meureuh dikieukeun ku Allah moal ningali kana beungeut masih eta perenges-perenges teuing ka aingnya galak-galak teuing lain digalakeun ku Allah gitu digalakeun ku Allah gitu ayeuna kitu sate nyata keur ayeuna mun teu ka urangna galak ayeuna mun teu ka kabehanana tuh geningan aya ka anak pamajikan mah 1000 kali jelema galak oge keur ka anak ka pamajikan keur dikitukeun ku Allah gitu keur dipungkal pengkol ayeuna mun teu ku Allah subhanahu wa taala. Nah saya namun tengah naon orang ayeuna iman zikanya ngarah ieu teh ayeuna mun teu lempeng ka pangeran teh ketika ningali ayeuna kajadian-kajadian di sakuling bungking urang dek ka anak dek ka pamajikan dek ka babaturan dek ka tatangga tuluy rek kajadian alam erek ayeuna mun teu gempa erek ayeuna mun teu naon erek banjir erek halodo erek hujan kitu nganteng we ayeuna mun teu ka Allah subhanahu wa taala Allah anu nyaeta nyiptakeun anu hakikatna jadi cek urang mah nyaeta sing sadar kana fa'il hakikinya saha anu berbuat secara hakikat. Nah, mata engke ulah digalokeun jeung syariat eta dia ieu keur ieu mah keur akidah pun akidah keur urusan jero engke ulah campurkeun ulah ayeuna mun teu kieu ketika ayeuna mun teu jelema cilaka atawa bae ayeuna mun teu mah lah kada eta mah geus ayeuna mun teu ku Allah dikitukeun kieukeun oge gitu. Gitu-gitu kan dikiekeun oge ayeuna kan tuluy ayeuna mun teu mah urang teh hayang ayeuna mun teu mah senang hayang sejahtera hayang ayeuna mun teu mah dahar kan bae da Allah mah kawasa ayeuna mun teu musim teu dahar oge saumur-umur ngawarekeun mah lain salah ngomong da ngomong mah ayeuna mun teu geus bener gitu kan ieu ayeuna antara hakikat dicampur adukeun jeung syariat gitu dicampur adukeun jeung syariat pisahkeun heula berbicara ayeuna hakikat mah saperti kieu nyata keyakinan teh berbicara ayeuna syariat mah itu diatur na ku fikih engke misah deui dina ayeuna mun teu mah alam sabab itu mah tuh nah ieu ayeuna mun teu mah anu nomor kaopat nyaeta disebutkeunana teh iman hak nyata iman hak teh terus atina ningali lain ditingali terus ningali atina ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dina naon dina sakabeh urusan dina sakabeh kajadian dina sakabeh perkara dina sakabeh jadi nu ieu mah da moal anehan moal ayeuna kagetan sok jelema anu boga iman ieu tuluy berhadapan jeung maung jadi kaburu eleh keneh maung sieun teh jeung jelema anu ieu tibatan ayeuna jelema anu ieu jadi maung ayeuna nyahoon ka jelema anu ayeuna mun teu kayakinanna ka pangeranana anu aya dina martabat iman ayeuna anu ieu ayo maung tak ayeuna mun galak galak ayeuna cek urang teh ieu mah maca atuh da eta teh digalakeunana teh ayeuna ku Allah digalakeunana teh ku Allah lamun teh digalakeun ku Allah nah lamun teh digalakeun ku Allah nya moal galak kitu moal galak mun teh digalakeun ku Allah wani jadi ia mah tuh bisa diprediksi teh bisa dikasab ya mah tuh bisa dikasab aing dek iman mah da kieu aya kita teh petakan lah petakan ayeuna mah tong ku maung ayeuna ku duit teh jadi ayeuna mun teh indit ka Jakarta teh ayeuna mun teh mah duit perak-perak kaca da Allah kawasa ayeuna mun teh nepikeun ka Jakarta waktu ras jeleg kawasa jeung kawasa ayeuna Allah subhanahu wa ta'ala ngadeukeutkeun jarak bener jadi ayeuna mun teh mah keyakinan urang kayaknya bener kawasa Allah teh kawasa ngadeukeutkeun jarak kitu ngariutkeun gitu
orang ayeuna mun tamatru jak-jak ini ayeuna ka Jakarta nepi najan ayeuna mun teu pake mobil najan ayeuna teu boga duit mungkin cek ayeuna mun teu maka wani henteu jadi tina yakin karena rasa teh jauh tina yakin karena rasa teh jauh mata ulah sok ayeuna saosan aya ka jalma sing yakin lah ayeuna mun teh Allah teh bener eta ge bener kencing coba ka ayeuna mun teh mah iman ayeuna mun teh tong sok soan ayeuna mun teh rarasakeun kieu mah rarasakeun matak ke ayeuna mun teh dicaritakeun di payun dinu kalimana bahwa kewajiban anu secara umum teh nyaeta iman teh anu wajib diusahakeun anu wajib ayeuna dikasab wajib ku urang ayeuna mun tama diikhtiaran ngan ukur dina 2 kelas anu bisa dikasab mah diusahakeun mah nyata kelas kahiji tadi jeung kelas kedua tina kelas katilu kaopat komo kalima mah eta mah sama sakali lain aturan urang teu bisa diprediksi ku urang teu bisa diusahakeun meusing dijampean meusing ditapaan oge ieu mah mun kieu mun aya kitu amalanana keur naekan iman anu kelas bieu puasa na sabaraha tahun gitu tuluy wiridanana ayeuna mun teu masa kumaha maca naon wayah kumaha tigan mah ditaekan lamun ayeuna mun teu ieu bisa diusahakeun tapi sok sanajan ayeuna mun teu ieu teu bisa diprediksi teu bisa diusahakeun teu bisa dikasab mangka urang kudu hayang tapi iman orang karena tahapan anu ieu tina tahapan katilu kana tahapan ayeuna ta eta mah ayeuna mun teu menta selalu tuh sehingga ayeuna mun tama dina doa antara salat fardu subuh jeung ayeuna sunat subuh aya doa ayeuna mun tama kieu Allahumma bihaqqil hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi najjini minal gham alladzi ana fihi ta ya hayyu ya qayyum antunau as'aluka antunawwira qalbi binuri ma'rifatika Allahumma bihaqqil hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najjini minal ghammi alladzi ana fihi ya hayyu ya qayyum as'aluka antunawwira qalbi binuri ma'rifatika hayang ngeati teh makrifat ayeuna ka Allah teh teu melempem henteu luseles kitu teh hayang ayeuna anu nyaan ayeuna makrifat ka Allah teh nya eta mah nya eta aya dina prerogatif Allah Subhanahu wa taala aturan teu bisa ayeuna mun tamaku ilmu dhahir teu bisa ayeuna mun tamaku guru eta mah hanya ku Allah kersaning Allah Subhanahu wa taala jalmi-jalmi anu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin ayeuna mun teu ieu muga-muga urang sing kabagean awal akhir ya atau ayeuna mun tamanya goreng-gorengna rek maot teh kitu tah ayeuna daya nama kahijab ayeuna mun tamaku duit kahijabku anak kahijabku pamajikan kahijabku babaturan kahijabku dahareun gitu sok ambil pusingku ku hawadis ku urusan ayeuna mun teu makhluk nah berarti ya teh
masih keneh jauh tanah ka langit ai keur urang Madinah saat-saat ieu ngan urang hayang matak nyuhunkeun oge ka Gusti teh nyuhunkeun hayang gitu atuh aya namun teu beudek maot teh sapoe we boga iman ieu teh boga keyakinan ieu teh sapoe aya namun teu rek maot tuh leuh kabawa aya namun teu maot dina hari kalas bagja temenan bagja urang dek asup ka alam barjah moal keueung moal sieun urang dek aya namun teu maju ka alam mahsyar moal sieun mawa iman anu kieu kayakinan ayeuna anu ieu hiji deui tah ieu mah aduh lemes kita ayeuna mun tah hartina nya nyaeta anu nomor terakhir nomor kalima wa khamisua imanu haqiqatin wallahu alam bissawab.